Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kami manjatkeun puja kadat Allah anu Maha Kawasa. Waalaikumsalam. Kapara kulawargina, kapara sahabatna, kapara tabiin tabi'anna oge mudah-mudahan dugi ka orang sadayana salaku umatna. Hadirin sadayana anu kusim kuring dipika hormat, cara ku ausan basmalah sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salajengna langsung kana acara anu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu made diaoskeun ku saudari Agis. Waktos sinareng tempat disanggakeun ka anjeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama bil qalam. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Fa amrin nasiyah. Nyaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi ayat Al-Qur'an anu dibaca dina awal acara ieu tiasa janten pahala kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. salajengna pembacaan sholawat anu bade dikapayunkeun ku saudara Ajam sareng saudari Meira. Waktos sinareng tempat disanggakeun. Matur kenuhun anu kos nyaoskeun sholawat mudah-mudahan sadayana dilimpahkeun pahala sareng kaberkahanana. Amin. Salajengna anu diantos-antos aku salajengna anu atos diantos-antos ku sadayana nyaeta ceramah ti santri santriahna. Nah, anu pertama anu bade dikapayunkeun ku saudara Patan. Atas senang kembali saya keun ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayah bagi hidup kita semua. Pastinya pekerjaan yang dilakukan akan semakin dimudahkan dengan manfaat lebih untuk orang banyak, artinya bekerja dengan ikhlas semata-mata bukan untuk memperoleh simpati dan pujian namun atas izin Allah semata. Tilu pada disanggakeun ka saudara Mildan. Waktu sinareng tempat disanggakeun ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kenikmatan teh lain harta hungkul. Kenikmatan sehat bisa dahar ngeunah kumpul jeung keluarga. Eta ge kenikmatan kumpul jeung keluarga. Hari kenikmatan Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Hadirin santriwa santriyah rahimakumullah
sakitu anu tiasa didugikeun. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa janten jalmi anu ahli syukur. Kita doa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Neng salik di dia. Dugikeun ceramah tentang Salik ke dia. dugikeun ke akhir parantos rengse. Alhamdulillah sadayana meskipun nembe belajar bumi ayeuna kasebatna perdana nya gaduh acara kieu sami-sami diajar ngadadak gitu nya. Alhamdulillah tersarae. Mudah-mudahan minggon payun langkung sae, langkung semangat nuhun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.